Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ya tepang deui sareng simkuring dina materi pengajaran bahasa Sunda. Karesa dina dinten ieu simkuring bakal medar perkara ngeunaan sisindiran. Nah kukituna saderek mangga di-subscribe heula ieu channel YouTube serta can dilajengkeun channel, di-like sareng dibagikeun lingna kawencangan. Hatur nuhun anu pantos subscribe supados teu nyakolongting kana waktos. Hayu urang langsung kana materi sindiran nya. Tah naon atuh Bu cenah sindiran teh? Tah sisindiran nyaeta asal kecapna tina sindir. Tah jadi naon atuh sisindiran teh? Nyaeta omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun atawa henteu togmol. Tah dibaliberkeun teh hartina dikemas sedemikian rupa. Nah sangkan bahasa eta teh henteu langsung ngomong kana intina gitunya, henteu langsung nepikeun tujuanna naon gitunya. Jadi dibalibirkeun teh dijieun terselubung gitunya. Nah tujuanana naon atuh Bu? Tujuanana sangkan eusi omongan henteu mah teh kasigeng atawa nyeri hate gitunya. Jadi ayeuna sindiran teh sangkan nepikeun omongan cara anu endah nyastra gitunya, aya unsur sastrana. Nah sarta nepikeunana teh henteu togmol gitunya. Tujuanana naon? Sangkan anu diajak ngomong ku urang teh, diajak cumarita ku urang teh gitu henteu kasigeng atawa henteu nyeri hate gitu, aya tersiratna lah gitu istilah nama. Nah satulaina nya sisindiran teh mangrupa saseji karya sastra dina wangun ugeran eta puisi. Nah karya sastra wangun ugeran gitu nya atau puisi gitu nya. Kunaon kaasup kana karya sastra lantaran di jerona aya seni gitu nya anu ngolah basa sangkan kecapanana jadi endah gitu, ngeunah kadengena kitur mundel eusina gitu. Jadi dibungkus ku rakitan basa anu endah gitu nya, tangtuna bakal kapanggih ieu eusina di jerona. Tah kunaon sisindiran asup kana karya sastra anu wangun ugeran? Tah sabab diwangun ku cangkang jeung eusi. Nah dina sisindiran aya cangkang jeung eusi gitu nya. Jadi aya kalimah cangkang, nah aya kalimah eusi gitu. Tah nya. Nah dugi di heula kumaha kahartos ku hidup sadayana. Nah gitunya diwengku ku pada ternyata diwengku ku pada atawa bait. Jadi diwengku teh atawa diwengku ku pada atawa bait atau ku pada lisan. Tah unggah pada lisan tadi biasana diwangun ku 8 engang atawa 8 suku kata gitunya. Nah jadi sisindiran teh ilaharna aya 4 pada lisan, tah dina sapadana teh 4 pada lisan nya gitu. Dina sabaitan teh aya 4 baris, tah sarta per barisna nya eta 8 engang. Eta 8 suku kata eta anu ilahar nya. 8 engang teh 8 suku kata. Jadi sarua kitu papa gitu nya. Ti pada lisan kahiji, pada lisan kadua, pada lisan katilu jeung pada lisan kaopat teh jumlah engang sarua nya teh 8 gitu nya. Nah urang teraskeun deui nya salajengna. Tah ieu sisindiran teh kauger ku purwakanti engang pada lisan jeung pada. Nah maksudna artina kauger teh tinggal terikatnya kudu aya purwakanti, lantaran lamun teu murwakanti engke antara cangkang jeung eusi teh moal nyambung gitu nya. Aya engang tadi kudu 8 engang gitu nya, aya pada lisan gitu lah tadi gitu nya baris teh. Nah aya pada gitu nya sabait tah gitu. Jadi kudu sabait kudu 4 pada lisan gitu nya, kudu 8 engang gitu-gitu. Oke kalimahna kudu murwakanti jadi situngtung sorana sarua gitu, ngeunah gitu iramana. Nah disebut terikat. Tah sisindiran teh lamun dina basa Indonesia mah sarua jeung pantun gitu nya. Nah dina pantun oge pan aya 2 cangkang aya 2 eusi sarua jeung dina sisindiran. Nah ayeuna urang teraskeun nya nyata kana wangun sisindiran. Tah wangun sisindiran teh aya 3, tah kahiji aya paparikan, kaduana aya rarakitan, nah katilna aya wawangsalan. Tah ieu wangun sisindirannya. Jadi bentuk sisindiran teh aya 3 kitu nya, wawangsalan, paparikan jeung rarakitan. Nah ayeuna urang pedar heula anu kahiji nyaeta aya rarakitan. Tah naon aya rarakitan? Tah ayeuna urang tingali nya atau titenan teh ciri-ciri tina rarakit. Nah
Rarakitan teh asa kecapna tina rakit. Nah, kunaon disebut rarakitan? Tah sabab asa kecapna tina rakit. Nah, gitu. Rarakitan nya asa kecapna tina rakit gitu nya. Naon atuh ari rakit teh Bu? Cenah ari rakit teh nyaeta sabangsa alat transportasi cai gitu nya. Alat transportasi ti cai anu dijieunna tina awi gitu nya. Nah, apaan ari rakit teh kan awi anu dihiji-hijikeun nya. Jadi ngahiji gitunya, jadi sabeungketan gitulah, papak gitu lebah puhuna teh. Nah, jadi papak lebah puhuna teh sajajar di bagian pangkalna gitu nya, sajajar gitu sadayana teh. Tah eta teh rakit gitu. Kok kituna rarakitan teh diibaratkeun kana rakit gitu nya, anu papak bagian puhuna gitu. Naon maksudna papak bagian puhuna? Nyaeta aya kecap anu diulang gitu nya di awal. Tah atawa kaasup kana purwakanti mindoan kawit. Nah, mindoan teh nyaeta mengulang, ai kawit teh mimiti. Jadi mengulang di bagian mimiti gitu. Tah dina panungtungna oge gitu nya, sorana tetep sarua gitu nya. Sorana tetep mirip antara cangkang jeung eusi gitu nya. Nah, berarti gitu nya rarakitan teh ngagunakeun oge purwakanti laras wekas atawa purwakanti dina tungtung engangna anu mirip gitu. Hartina suara kalimahna ditungtung na nyaeta mirip gitu. Tah ke urang contohannya ngarah langkung paham. Tah satuluyna tanya diwangun ku dua cangkang jeung dua eusi. Tah aya dua cangkang, aya dua eusi gitu nya. Satuluyna aya opat padalisan. Tah berarti aya opat barisnya dina rarakitan teh. Tah ayeuna urang langsung tingali contohna nya. Naon maksudna asal kecapna tina rakit? Nah, ieu kusim kuring jadi bereman jeung di hejoan ya. Urang titenanya kamana jalan ka Yogya ka ditu ka parung rumasan. Kamana jalan ka surga ka ditu ka pangaosan. Nah, nu disebut rarakitan di dieu teh nyaeta aya pangulangan. Coba tingali nya, nu beureum jeung nu beureum, nu hejo jeung nu hejo. Nah, eta diulang. Badalisan kahiji, baris kahiji diulang dina padalisan katilu. Baris katilu padalisan kadua diulang dina padalisan kaopat. Nah, kamana kaditu kaditu. Nah, baris kahiji sami jeung baris katilu. Nah, coba bisa direk engke tingali rakit papakna awi ratana awi tah sisindiran di oge siga kitu. Kamana kaditu kaditu. Jadi papak sami gitu. Strata gitu loh antara hiji jeung tilu, dua jeung opat gitu. Nah, ieu nu disebut purwakanti mindoan kawit gitu nya lantaran pengulangan gitu. Pengulangannya di awal. Tah emut-emut nya tah urang teh taenan deui nya kalimat panungtungna. Jalan ka Yogya tinggali dina eusina atawa padalisan katilu. Nah, jalan ka surga. Tah tah sorana mirip kan? Tah eta teh disebutna laras wekas gitu ya. Nah, laras wekas teh aya dina panungtung. Wekasan pamungkas panungtung. Nah, gitu. Nah, kapangrumasan, kapangaosan. Nah, miripan sorana. Tah jadi dina rarakitan mah kitu ngagunakeun purwakanti mindoan kawit. Nah, tim kamana kaditu jeung laras wekas purwakanti laras wekas gitu nya. Yogya surga. Tah kitu pangrumasan, pangaosan mirip kan atau padeukeut sorana nya gitu. Nah, siga kitu. Tah kamana jalan ka Yogya ka ditu ka pangrumasan. Ka ieu kaasup kana cangkang. Tah gitu. Kamana jalan ka surga ka ditu ka pangaosan. Tah ieu kaasup kana eusi. Tah satuluyna kaduanya kamana nalikeun kincir kadinya ka pupudunan. Kamana ngayitkeun pikir kadinya kanu miheman. Nah, kamana kadinya gitunya. Nah, hiji tilu dua jeung opat gitu polana nya emut-emut ku hidup. Nalikeun kincir ngayitkeun pikir. Nah, kapupudunan kanu miheman. Jadi anu kamana kadinya disebutna purwakanti naon cik mindoan kawit leres. Tah nalikeun kincir ngayitkeun pikir kapupudunan kanu miheman disebutna naon? Nah, eta disebutna purwakanti laras wekas nya emut-emut. Nah, cangkang mana cangkang? Nah, cangkang kalimat dua kalimat mimiti, eusi dua kalimat pamungkas terakhir. Nah, gampilnya. Nah, satuluina
kana paparikan. Tah paparikan nyaeta asa kecapna tina parik gitu lah nya. Parik ngandung harti part atau padeukeut gitu. Jadi parek teh deukeut gitu nya. Deukeut naon cenah Bu? Deukeut sora kekecapanana gitu. Nah, deukeut sora kekecapanana teh engke urang tingali dina contohna nya satuluyna nya diwangun ku dua cangkang jeung dua eusi sarua tadinya jeung ralakitan gitu nya. Satuluyna tah aya opat padalisan nah sarua gitu. Nah ayeuna urang tinggal nya contona langsung gitu. Jadi engke saderek kudu bisa ngabedakeun mana paparikan mana rarakitan gitu nya. Ieu contona nya aya di handap. Nah sawah ngemplang di tanduran. Nah kahuma ngalah jarami ulah renggang duduluran ya dasarna silaturahmi. Nah tinggalnya coba tinggal iya anu di bereman tah jeung nu di hejoan tah sawah ngemplang di tanduran. Nah eta duduluran tah deukeut pan sorana parak gitu padeukeut. Nah ieu matak disebut paparikan teh jadi deukeut sorana. Tah ngalah jarami silaturahmi mirip kan padeukeut sorana. Tah ieu disebut paparikan gitu ya. Jadi sora tungtungna kitunya padeukeut kitunya sarua. Jadi kalimah-kalimah samemehna oge padeukeut kitunya ngemplang gitu tah renggang gitu. Jadi aya kecap-kecap anu padeukeut gitu. Tah ayeuna urang titenannya ieu dua cangkang tanya ieu dua eusi. Nah contoh nu kaduanya samping kagetahan duku dikelap kacaikeun nu matak maneh singkuku papatah guru amalkeun tah dukuh gitu nya kukuh gitu kacaikeun amalkeun tah ieu sora-sora anu padeukeut aya kecap anu padeukeut anu sarua gitu nya. Jadi ieu contoh paparikan gitu nya. Tah tinggal tah bagian bae mimitina nya. Dina paparikan mah tah aya kecap anu diulang tah aya kecap anu di pindo mimitina. Jadi taya minduan kawit kecap anu diulang. Jadi ieu kaasup kana paparikan. Tah jadi cirina mah lamun paparikan mah eueuh kecap anu diulang dimimiti. Tah eta intina nya garis handap. Tah ieu dua cangkang tah ieu dua eusi. Nah satuluyna katilu aya wawangsalan. Nah teu Bu cen aya wawangsalan teh dina cangkangna ngandung tatarucingan ya. Nah kunaon ngandung tatarucingan? Asabab wawangsalan teh asa kecapna tina wangsal kitu nya atawa eusi gitu nya. Jadi lamun sindiran wangun wawangsalan mah nya kudu aya eusi anu diteguh gitu nya. Jadi teteguhan heula tatarucingan heula urang teh gitu nya. Tah cangkang ieu nyata aya dina padalisan kahiji. Tah anu jawabanna kudu ditayangan ku urang sorangan gitu. Tah dina eusi ngandung wangsal. Tah dina eusi teh tah tadi kan ieu cangkangnya sisi sindiran teh aya cangkang jeung eusi nya. Nah dina eusina teh aya wangsal. Tah aya jawaban tina cangkang tadi gitu nya. Nah engke urang titenannya sasarengan ngalah langkung paham. Nah satuluyna tah wangsal kudu meurewa kanti jeung eusi. Tah si jawaban tadi teh kudu meurewa kanti kudu padeukeut jeung eusina jeung eusi. Tah tuluy tah diwangun ku dua padalisan. Tah ciri tina wangsal mah nya jadi ngan aya dua padalisan kitu nya supaya langkung ngartosna hayu urang tingali wae kana contohna langsung nya. Nu kahiji tah klub main bal ti Spanyol cik kira-kira jawabanna naon? Tah kalimah klub main bal ti Spanyol teh kaasup kana cangkang emut-emut. Tah cangkang nu ngandung tatarucingan ya tadi. Tah jadi dina cangkang teh kudu ngandung tatarucingan leres. Nah klub main bal ti Spanyol tah naon ngaranna? Barcelona ya. Tah eta jawabanna teh Barcelona. Si wangsalna teh berarti wangsalna Barcelona gitu. Nah dina eusi tah ngandung wangsal. Jadi eusina nu mana? Nyaeta anu kadua nya. Tah ieu disebutna cangkang. Tah ieu disebutna eusi. Tadina eusi kudu ngandung wangsal. Tadi wangsalna naon? Barcelona nya. Tah jadi si Barcelona teh kudu deukeut kitu nya kana kalimah eusi nya. Jadi kudu ngandung perwakanti gitu. Nah sing sabar ngolo-ngolona. Tah ti mana ngolo-ngolona? Nah dibeureumman ku naon? Nah lantaran tina wangsal Barcelona gitu. Jadi
bar sabar jadi wangsal teh kudu murwakanti jeung eusi tah jadi murwakantina nyata ngolo-ngolona Barcelona jadi miripan kitu padeukeut. Nah jadi wangsalna teh tina Barcelona, jadi wangsalna tina Barcelona gitu, jadi klub main bati Spanyol Barcelona sing sabar ngolo-ngolona gitu. Nah paham ya rugi dieu. Nah anu kadua nya aya deui telepon bisa dikeupeuh. Nah ieu cangkang ya barudak ta ieu mi HP kaberat HP. Nah ieu eusi tak ingetnya eusi tadi kudu murwakanti jeung wangsal, kudu murwakanti jeung wangsal berarti telepon bisa dikeupeuh naon jawabanna naon HP kan. Nah berarti mi HP kaberat HT jadi wangsalna HP gitu nya. Nah gampil kan dugi dieu. Nah mangga ke saderek tiasa latihan nyieun kalimat cangkang anu eusina teh tatarucingan kitu nya tuluy teh ngajawabanana. Nah tina jawaban eta tadi jieun kalimat eusi kitu nya anu murwakanti jeung jawaban atawa wangsa kitu nya. Nah gampil saderek jadi wangunna teh tadi aya 3 paparikan rarakitan jeung wawangsalan tanya engke saderek kudu bisa ngabedakeun kitu nya. Lamun maca sindiran oh ieu mah kasupna kana paparikan, oh ieu mah kasupna rarakitan, oh ieu mah wawangsalan gitu. Jadi kudu bisa ngabedakeun lantaran geus apa nya teorina gitu. Nah satuluyna tah ayeuna kana watak sisindiran gitu nya tah. Watak sisindiran teh aya 3 tan hiji aya piwuruh, tan kadua aya silih nuka dia dua nuka dua sebre tempat itu silih asih piwuruk nyata papatah silih asih nyata silih pikanyaa atau kasmaran nya silih pikanyaa di teh lega bisa ka babaturan ka indung ka bapa ka kulawarga ka sesatuan ka alam gitu nya bener-bener universal pisan atau bisa oge silih asih teh di teh nyatakeun anu kasmaran bisa gitu bisa oge tah sesebret nyata na heureuy guyon banyol gitu nya heureuy banyol atawa guyon teh atau rarasepan lahnya gitu. Tangke orang tingali contoh nanya nu mana ka asup piwuruk silih asih jeung sesebred gitu nya. Nah ieu aya contoh salah siji contoh tina paparikannya tiasa dititatanan ku hidup. Nah ieu contohna nya aya manuk tina pager nasukuna aya bola lamun urang hayang pinter kudu getol ka sakola. Nah cobi titenan ku hidup ieu kalebet kana wangun naon. Nah cobi nah sindiran rarakitan atanapi wawangsalan cobi teguh hidup. Nah cobi ku hidup teguh nya tina isi sindiran kaasup kana wangun naon. Nah paparikan ayo rarakitan wawangsalan. Nah coba punten titenan. Nah laras pisan ya jadi ieu teh kaasup kana paparikan kitunya sabab sorana parak atawa padeukeut tadi awal atau di mimitina teu aya mindoan kawit tah teu aya pengulangan kecap tah ieu kasupna kana paparikan kitu nya laras pisan. Dugi dieu kumaha paham. Nah orang lajeng nya ku ibu. Nah saderek tangtu bakal tiasa pamigetol latihan mah. Nah orang lajeng deui nya asa lajengna. Contoh kedua lamun hayang nyieun pager kudu naek mawa paku, lamun urang hayang pinter kudu daek maca buku. Nah ieu rarakitan sabab nah aya pengulangan kecap gitu nya mimitina lamun kudu jadi kalimah kahiji mimitina jeung kalimah ka 3 kan kadua jeung ka 4 gitu. Tah salajengna nya silih asih ka jami mentas rawan keur mentas ka tujos hoe upami mung heureuyan sawios teu cios bae tah ieu naon laras paparikan soalna parak sorana teu aya pengulangan kecap binu mimitina nya. Saterasna gunung di kalereun Bandung wangsana naon gunung nu aya di belah kaler Bandung nyata burangrang tah tong ringrang di kantun Miang. Nah burangrang ringrang tah jadi dikaasup kana wawangsalan kitu laras sabab aya tetebakan tatarucinganana aya wangsalna nyaeta burangrang gitu. Mangga urang kelaskeun deui nya tah ieu contoh anu sesebred kitu nya.
Heuri teh banyolnya contohna ya sok hayang nyaba ka Bandung sok hayang nyaho nanjakna sok hayang nanya ka nu pundung sok hayang nyaho nyentakna nah gitu tah ieu teh kaasup kana sesebred gitu nya jadi ngaheureuyan nu pundung tapi ku cara dibalibirkeun tadi gitu nya henteu diheureuyan secara langsung gitu ya bisi tambah pundung gitu nya jadi ku sisindiran nah satuluyna tah malam manggo tengah poe di cokelan kayu api malam minggu ninggal suwe di apelan aki-aki tah jadi selesai brand mah biasana sifatna pikasirieun gitunya banyol teh nah contoh-contohna ya tadi aya selesai bread aya api wuruk jeung silih asih gitunya arana orang teraskeun karena tips nyen sindiran. Nah, jadi kumaha ieu ngarah urang bisa nyen sindiran Bu. Nah, secara gampang tah. Ya sababaraha tipsna naon kudu diperhatikeun kahiji nya eta urang jieun eusina heula. Nah, cangkang nyaluykeun jeung eusi kitu nya. Hartina cangkang bisa menyesuaikan diri dengan isina. Nah, kitu nya Jieun heula eusina, jieun eusina berarti eusi aya sabaraha tah dua pada lisannya jieun heula eusina ku urang dirangkai nah kakara kana cangkangna kunaon teu cangkang heula teu Bu catuli eusi sabab engkena bingung amanah naon ku hideuk engke bakal ditepikeun hal naon nu hayang ditepikeun ku urang nah ari eusi heula mah tuluy cangkangna mah sabab cangkang mah bisa nyaluyukeun nuturkeun kitu nya nah jadi cangkang mah teu kudu diperhatikeun esensina gitu tapi nu penting mah kalimahna purwakantina jeung engangna gitu nya. Nah, eta anu babari imahnya eusina heula gitu. Dan kadua, tah tips anu kadua ternyata hadirna mah make 8 engang. Nah, sangkan keuna kana ketukan upama dilagukeun. Nah, dilagukeun kumaha tuh cenah Bu? Nah, jadi sisindiran teh bisa ditepikeun ku cara dilagukeun gitu nya. Rupa-rupa pisan gitu laguanana nya aya ayak-ayak sorban palid jeung sejabana tak ira ieu dipedarna tangke dipedar dina makeri tempa sindir salajeng nanya jadi langsung dicontohan kumaha cara ngelagukeun sisindiran gitu nya kumaha cara tempa sindir gitu nya ke dina materi satuluyna ku ibu urang pedar ngeunaan materi tempa sindir sejabari 8 engang emang aya sabaraha engang deui aya 10 aya 12 tah eta mah gumantung kana karesep anu nulis gitu karesep anu nyiptakeun sisindiranana tapi anu panghadeuna mah nyaeta 8 engang gitu anu biasa nama tapi 8 engang teh kudu sarua opah pada lisanana pada lisan kahiji 8 kadua 8 kita katilu 8 kaopat 8 gitu gitu oge lamun nyieun rek nurek 10 KB 12 KB jadi ulah pincang gitu engke lamun pincang mah teu ngeunaheun kitunya nah nepi tapi anu rek direkomendasikeun mah nyata 8 engang nah satuluyna nya perhatikan ejaan jeung cara nulisna tah kumaha cara nulisna tah urang tingalikeun nya meuleuh manggo tengah poe nah M-na kapital nah lantaran mimiti nulis meuleuh nah jadi dengan kacap meuleumnya M-na kapital gitu tah manggu tengah poe koma kurantaran koma tadi handapna ulah kapital deui tetapi huruf leutik nah dicokelan tah di dena teh jadi leutik gitu tah kayu api titik gitu nya kunaon make titik lantaran eta cangkang teh cangkangna geus beres geus peuh nepi dinya kitu nya geus dua pada lisan gitu nya hatina cangkangna geus anggeus gitu nepi dia kulantaran aya titik otomatis kahandapna kudu kapital leres gitu jadi kalimah anu munggaran kalimah anu mimiti-mitina kudu kapital malam tadi di dia malam TM malam minggu ninggang suwe koma nah kulantaran sanggeus koma kahandapna di apelanna huruf leutik di apelanna leutik di apelan aki-aki tik-tik gitu nya jadi geus nepi dina gitu nya si eusina teh geus anggeus nepi dinya nepikeun kadinya gitu jadi ieu contona kitu nya nah seperti gitu saderek materi atanapi pedaran geunaan sisindiran teh mudah-mudahan paham kana naon-naon nu ditepikeun dinten ieu ku kituna saderek anu teu acan subscribe sekali deui mangga geura di subscribe nya nah teras anu teu acan di like mangga di like heula dibagian oge linkna kana nencangan sadayana mudah-mudahan simkuling tiasa saenggalna ngadamo contoh tempa sindir kitu margi tempa sindir mah kudu dipraktekeun langsung jadi urang ningali situasi sareng kondisinya kumaha bisa hanteuna mintonkeun tempa sindir gitu tapi mudah-mudahan tiasanya sakitu heula anu saderek geuning sim kuring ieu aya daftar aya
pamungkas aya quotes gitu hayu bagikeun salobana sabab ulah pernah bosan babagi ilmu pangaruh. Hapunten tiasa budaya kalepatan sampurasun bila topik wayah daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.